Urang cek batur ngadenge sabu teu bisa sare. Aing make HS tetep gitu. Eta disebut teu ngeunah teh. Jadi cimeng aya efek. Aya liurna Cai aya. karasa aya. Mun obat eueuh. Obat sabu urang eueuh. Tah eta karasa on teh kumaha bahwa eta teh urang teh on gitu. Kahiji. Karena efek anjir. Tong boro sabu urang mah obat ge eueuh di. Tong boro sabu urang mah obat ge eueuh. Mencet. Aing keur ramena eureun deui. Kumaha sabu. Ye tah urang ge bari nguji ieu tanya. Bari nguji kamera. Ulah sampai keur ngeunaheun pareum. Ari sabu mah aya alatna, aya naonna deui. Oh, make bong teh ya. Make bong. Loba pisan cara lah lila jeung aing deungeun. Tah berarti kan nu ceuk di dinya teu ngeunah teh berarti efekna lain rasana. Lain rasa pas ngisapna lain. Lain efekna. Efekna teu ngeunah di mana teu ngeunahna. Masalah beda jeung urang ieu masalahna aya mah jujur beda jeung urang pendapatna. Urang ceuk batur ngadenge sabu teu bisa sare. Aing make HS tetep gitu. Eta disebut teu ngeunah teh. Da kahiji ceuk batur hayang nyaho nyobaan urang gitu. Nyobaan ngamimitian urang mah ngajaran sabu. Kaduana tuluy-tuluy ngajaran eueuh efek sampingna kanu naon? Eueuh efek samping. Nya eueuh efek samping. Lain keur urang dosisna meureun kurang loba. Sakitu geus loba piraku arek saji arek. Pangaruh pisan. Eueuh keur urang mah. Dinya gua uyah sia mah mere teh. Sia teh baliknya. Nya eta mah walau alam gitunya. Walau alam arek uyah, arek toas, arek naon oge meureun. Ieu masalahna sia katipengnya. Sia sebenarnya dinya can nyasaan sabu nu sanyana di dinya. Karena efek anjir. Tong boro sabu urang mah obat ge eueuh di. Tong boro sabu urang mah obat ge eueuh. Made obat-obatan nu de rohipnol nu kumaha-kumaha. Geus ngajobaan kabeh ge. Asli eta teh? Asli urang mah. Iwati cai jeung ganja disebutkeun. Jadi cimeng aya efek. Aya liurna karasa aya. Mun obat eueuh. Obat sabu urang eueuh. Nu ngaran Setrotopika. Sebenarnya nya nu bieu teh lain nu pangaruh, bieu teh kasih teh. Lain cek naon? Sia kaburu teh sadar. Nu lain masalah sadar keneh kan. Cimeng karasa kan manehna mabukna nyaho. Nya. Terus eta bieu minum mabok gitu kan nyaho maneh teh kitu. Pas obat mah karena dosis loba teuing aing mah geus. Sia jawab aing pas udang sare. Kos aing teu lah. Kos aing teu. Ari basuna. Ku loba teuing. Lain loba teuing cek batur kitu batur ningali batur mah nya saeutik oge plak kitu naon. Nu dirasakeun mah roma teu karasa. Efekna eueuh. Eueuh. Teuing teh artinya. Lebih ka ayeuna oge urang mah. Aneh eta. Nyobaan tetep ku Setrotopika cek dokter mah. Pangaruh. Pangaruh urang mah kudu kimia mah kitu. Kumaha cek Pak Dokter? Ieu karek ngandenge nya. Dan karek ngandenge memang urang karakterna kitu tuh bisa. Tapi kan nu karakter kitu karek ngandenge ayeuna. Heeh meureun. Da memang urang mah tong boro nepikeun ka eureun aya mah di dahar cobaan eueuh. Pangaruh cek beres. Efek samping bisa. Bener. Efek sampingna bisa sapoe dopeng karena kadituna gering di. Lain. Ieu lamun ieu inek. Aya weuh inek. Nah, ku estasi pernah ngajaran. Waktu naon batur urang di imah eueuh ngahuleng judulna. Waktu naon? Waktu naon urang can. Waktu bubar urang on. Oh, didinya ngarasan pernah on. Pernah. Kan batur ke balik. Batur balik urang on pan teu kasalurkeun ieu mah cicing. Telat on gitu. Mata urang mah mung ngaran kimia, mung kahiji telat meureun didinya nyaho bawa didinya teh on kumaha.
nya kararasa kabeh. Pancik didinya kimia teh karasanya. Ayeuna pas dibere inek mah on ngan telat gitu kan. Ngan telat ting waktuna urang kumaha Tah eta karasa on teh kumaha bahwa eta teh urang teh on gitu. kahiji urang karasa ciga nu rek panas tiris kesang lebut kesang badag bijil. Ngahuleng cek batur kieu Kieu teh kumaha ngarah jelas. Cek Bare batur musik. cek batur bare musik Nah, tetep iya. di imah eueuh musik meureun Eueuh musikna, lain eueuh musikna eueuh pangaruh. ting eueuh pangaruh ting naon efek sampingna mah meureun eueuh naon cek batur mah eueuh nafsu da eueuh batur Oh. rangsangan mun eueuh rangsangan Jadi lamun mungkin beda wae lamun didugem gitu nya mungkin gitu mungkin teuing lamun di tempat nu di kitu imah mah. Jadi ieu gitu. Oh gitu mah. urang kapok nama kitu anu kira-kira anu mata nyiksa diri ka urang sebenarnya kabeh menyiksa diri ke urang mah anu bakapi mabokeun ka urang gitu menyiksa diri ke urang mah tapi waktuna enjoy urang teh kebawa enjoy gitu eta unggul mentek model sabu disebutkeun teu ngeunah eueuh karasana Padahal pak, sekalian gitu. padahal pang mahalna ya. nya pang mahalna kahiji meureun lamun urang beuki nyandu duit di mana ngalana ti mana Nya nya perbandinganna mah alus. Ngan lamun secara umum ieu mah nu sanyaho urang. Jadi lamun aya efek nanti ka masing-masing kegiatan teh lamun si anggap si Cimeng mah cenah lamun keur seuri-seuri gitu nya kadang keur sedih-sedih gitu lapar lapar mah persieun sieun gitu kan eta bener setuju eta bener eta mah eta Cimeng ce bener eta tapi lamun ieu lain inek eta nan ieu lah obat-obatan ieu teh nan nu eta teh selain inek naon teh disebutna teh lain nu model eta model BK baheula mah nu si nanu oh pel-pel kar itu teh naon lah aya istilahna kan udah gitu tah eta mah lebih kanu gelut gitu efekna teh kumawi bawana mah dia kanu gelut kanu maling gitu ke jadi lebih negatif nanti aya unsur jeung batur ning teh model urang teh lah melong gitu ning nya siga batur nganggapna ngarek ngajak gelut gitu kan tah eta naon tanu harita si obir mawa ngan wajak gelut dengan neangan wajak dahar heuh eta Cimeng tadi nya lapar bawaana eta tah ayeuna keula si ieu si ekstasi inek eta tadi memang biasana hayangna teh jeung musik lamun cicing kaluman lah gitu teu ngeunah anu teu biasa sare oge mah heeh teu bisa efekna teu bisa sare kali teh mun dicicingkeun kudu aya pergerakan ya tah lamun si sabu nya ya si sabu teh bisa dibawa normal matak artis tadi urang juga artis nyabu teh kepentingan kegiatan gawe kepentingan gawe seperti doping lah jadi mana mun aktif gitu ce biasa we beberes tanaga jangke cenah ditarik ka ayeuna gitu ce tah gitu terus istirahat bisa bener sare tapi kita katarik heula teh rada ieu kan ngan sakalina sare memplong seharian gitu kan gitu tah eta nu urang nyaho asieun mah pangaruh cobaan lain sabu hah lain sabu uyah teh ya jadinya katipeng ku uyah anjing ieu sabu atawa tarigu gitu nya tarigu siga nu bartua mun eta anjing atawa nu tadi teh nu seremna mah cek dirinya naon toas kan leuwih mirip toas leuwih mirip ada yang kristal gitu urang yakin sih lain eta lain sabu lamun lain orang da moal jeung nu sok make atuh nu make mah biasa we garering gitu biasa nu make urang sabaraha hiji ti nepikeun ka ayeuna oge aya keneh
nawaran wae kan urang embung jadi banyak. Tong ieu mah da urang mah dongeng baheula. Keur ngora. Ayeuna da Ieu ngeusan mah gitu. aki-aki, ieu mah masa lalu eta mah. Akibatnya nyaki we kan hasilna. Nu kamari ngarinum, nyabu, nah ieu hasilna. Kurang kieu contohnya. Contoh lagi. Bener tan? Tong hayang teh nya. Nya. Gitu. Aya yang penting mah pengalaman bisa nyarek ka budak engke. Tah gitu. Da urang geus ngalaman, lamun urang can ngalaman nyarek Nya. naon bakal gitu. Untuk urang bobodohnya. Nya. Gitu. Nya. Kan karunya budak di dinya engke. Naon? Mal bisa nyarek budakna. Can pengalaman. Dicari ke sini lah. Atau kan pengalaman efek kanan oke sama. Cek incu di dinya teh. Tapi Si itu- bapak teh nyaweun. Si bapak cek incu di dinya. Nah, da bapak dicarek ku aki. Tong borok itu urang mah budak mabok tukangeun kanyahoan ku urang maneh mabok. Henteu memang cek urang mabok. Heeh. Cek urang maneh mabok henteu. Kapanggih lah. Mabok anu maneh henteu. Cobaan urang teh. Heeh. Mun matak ngalieurkeun naon matak nambahan dosis. Bere naon. Cobaan ku urang. Jadi deui pan bener. Kapanggih. Kapanggih ngaku. Hayang kitu mah tong jeung batur teh. Jeung aing geus duaan ayo. Anjir. Duel. Heeh. Jeung urang we duaan. Ijen weh. Marukana urang teu ngem da urang lain ustad juga teh. Lain kiai lain naon. Main bae nu. Iya bener. Ayo mana tuh nya? Apa panggil beukis aku? Nya mibati Mun itu kitu lah. nawaran. Ya ibaratna kitu lah. Maneh boga duit mah jeung urang we kitu teu kudu jeung batur. Ya. Ya teh mawa bapak teh rugi cenah ieu tara udunan. Mah jawabanna kitu. Bener cenah. Aing teh cek sieun. Aing ka arti ya gitu mah. Tara udunan pasti demal udunan aing teh. Dipikir-pikir lebar aing nu kitu.